A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, kaum muslimat anu dimana bae ayana. Simkuring bari nyarioskeun riwayat baheula. Nyata baheula aya hiji karajaan anu katelah karajaan Cindepura. Jadi baheula aya hiji karajaan anu katelah karajaan Cindepura. Karajaan naon? Cindepura. Ari rajana anu kasebut jenengan Nagasukma. Ayeuna nagara Cindepura aya rajana jenengan Nagasukma. Aya kagungan putra mung hiji-hijina jenenganna Den Ayu Wulansari. Nyaeta para hadirin sadaya, ieu raja teh teu gaduh putra deui anu sanes. Kaleresan waktu sarita Nagasukma sepuh pisan, parantos jauh ka tukang deket ka hareup. Jadi taya deui nu diantos sajabat dulu ditunut ku kawasa. Jadi waktuna Raja Nagasukma kudu masrahkeun ka putrana mahkota karajaan. Sedangkan gaduh putra mung hiji-hijina oge awewe, nyaeta anu dingaranan Den Wulansari. Jadi putra teh hiji-hijina jenenganna Den Ayu Wulansari. Dina hiji waktu Nagasukma nyaur putrana anu jenengan Den Ayu Wulansari. Ari batur ka putrana gelis itu basana teh mama tos sepuh tos waktuna anjeun jadi ratu di nagara. Tah maka ku sebab kitu anjeun teu pantes saur upama teu gaduh ngagaduhan caroge. Anjeun teu pantes saur eta ramana lamun anjeun teu gaduh caroge. Sebab teu aya deui dua ti urang ngayakeun musyawarah jeung mama teh meunang impian geus. Impian naon mama? Ieu nih. Bapa teh gaduh impian. Kudu ngayakeun saembara anjeun teh. Neangan pibatureun anjeun anu bisa ngalamanuk bulu di luarna. Dah eta pibatureun anjeun di mana aya hiji lalaki anu bisaeun ngalamanuk anu bulu di luarna, tah eta piminantueun mama. Sajabat piminantueun anjeunna bakal dipasrahan karajaan ku mama rek dijieun raja. Nyaeta hiji lalaki anu bisa ngalamanuk bulu di luarna, tah eta pibatureun anjeun bakal dikawinkeun ku kaula ka anjeun jeung langsung bakal jadi-jadikeun ieu raja. Bakal dijadikeun raja. Jeung manuk teh anu bisa ngomong saperti manusia, tah ieu anu jadi sulit. Bermah buluna teh ti luarna katamah-tamah eta manuk bisa ngomong sacara manusia. Atuh eta putri teh anu jenengan Den Ayu Wulansari ngayakeun saembara. Kaunggal nagara, kaunggal kampung, kaunggal daerah
atuh sadayana raja-raja, sadayana pangurus kampung, sadayana sudager mamenak-menak, jeung sadayana patih-patih pada ngiring saembara umur-umuran sudi ngiring gua. Ulah anu keur ngayakeun saembara Putri dan Ayuh Ulansari kacaritakeun sakabeh raja jeung patih pada arindit kaluwe nah anu diteangan iwal ti manuk anu bulu ti luarna. Kulantaran kieu saur dan Ayuh Ulansari dulur-dulur saha anu bisa ngalamanuk bulu ti luarna jeung eta manuk teh bisa ngomong secara manusia. Tah lamun araranjeun bisa ngalamanuk anu bulu ti luarna, insyaallah bakal dikawinkeun ka kaula urama kaula jeung langsung bakal dijadikeun raja. Atuh eta sakabeh patih sakabeh raja ararendek kalewe manane turun gunung mau ulah gunung nete alei mengeming jangkar nete panurungsit mapai mapancaniti rabeng kabeh ku sebab bogoh kabeh kaden Ayuh Ulansari. Naon sababna? Sebab kagelisan dan Ayuh Ulansari lain lumayan. Ditanya gidi-gidi gringit, ditanya lengkah perang, tepatna zaman sing karetik cub. Cek nu bohong teh mah pipina ge metak di saledak kutu ti jali kertu tuma. Nah sakabeh para menteri, sakabeh para gegeden, sakabeh para raja anu keur sami-sami milari manuk anu buluna ti luarna kacaritakeun deui aya hiji patih anu kacida kaedanan kuden Ayuh Ulansari. Eta mah maninges popohan ningali kagelisanana ulen Ayuh Ulansari. Eta si patih nepi ka poho kana dahar poho kana ngaleut terus mapai leuweung manitos mang bulan-bulan patih teh jenenganana kalah urip, jenenganana teh patih kalah urip. Eta mah geus poho kana dahar poho kana leuweut geus poho kana sagala-gala. Ngan teh mah poho kana ngakanan batu oge manehanana lantaran kaedanan kuden Ayuh Ulansari. Teu kacaritakeun patih kalamhu kalah urip keur neangeun manuk anu buluna ti luarna anu bisa ngomong secara manusia. Ulah eta patih kalah urip kacaritakeun aya hiji pamuda anu kasep, kacaritakeun aya hiji pamuda anu eta pamuda anu kasep jenenganana Majayati. Tah eta teh Jaya Sakti keur tapa di hiji gunung, bertapa di hiji dihanapeun tatangkalan kayu anu gede beret sidaku tunggal aya nu karungu urak karungu aya nu katingali mah urak katingali. Seolah-olah ieu Daden Jaya Sakti anu bertapa aya dihanapeun kayu anu gede berneda-neda ka Nu Maha Kawasa keur nyuhunkeun tulung ka Nu Maha Agung. Tah eta Jaya Sakti teh kagungan rai nu eta jenenganana Jaka Karaton. Jadi eta teh Jaya Sakti kagungan rai eta megat jenenganana Majaya Karaton. Ari Jaya Sakti maksudna tapa dihanapeun kayu
nyaeta milari pituduh di Allah anu maha kawasa, malah mandar aya pituduh kana jalan anu bener, pituduh kana jalan menang karidoan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tos mang bulan-bulan ieu Jaya Sakti mujasmedi dina hanapeun kayu neda-neda tayang widi. Barang telah aya hiji sawara tanpa rupa, basana Raden upami anjeun hayang ilmu jeung pituduh dongkap anjeun ka hiji gunung. Raden Jaya Sakti cek eta sawara tanpa rupa. Raden upami anjeun hayang ilmu jeung pituduh dongkap anjeun ka hiji gunung anu rade anu tebih ti dieu. Jadi wayahna anjeun teh dongkap ka hiji gunung anu rada tebih ti dieu. Tah anu akhirna Jaya Sakti nyaeta anjeunana angkat lebihan ka eta tempat. Didinya aya hiji jalma parantos sepuh anu jembar ku pangarti tur awas paningali. Ilmu sagala aya. Raksa Art Production. Bukti jenenganana Eyang Syekh Lukman. Aya hiji sepuh anu jembar ku pangarti awas paningalina. Nyaeta awas batina jenenganana Eyang Syekh Lukman. Aya jami parantos sepuh anu jembar ku pangarti awas paningalina. Batina jenenganana teh Eyang Syekh Lukman. Barang parantos nuting kitu teras anjeunna angkat milari tempat anu sakumaha tina pituduh. Alhamdulillah kapendak eta partapaan teh anu eta anu lalampahan Jaya Sakti. Jaya Sakti bari ditaros ngadeheus ka Eyang Lukman. Angkat milari tempat anu sakumaha tina pituduh. Alhamdulillah kapendak eta pertapaan teh ku Jaya Sakti. Katingali aya hiji sepuh nyaeta anu jenengan Eyang Lukman. Bari ditaros ngadeheus Jaya Sakti teh ka Eyang Lukman. Atuh Syekh Lukman teh leuwih waspada, weruh sadurunge winara. Akhirna Jaya Sakti diajarkeun ilmu lahir batin ka Syekh. Basana teh anjeun teu manakawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicinan anjeun. Kulantaran mama ieu teh asa ku banjar karang panglayungan anyar pinangi. Tapi sanajan anjeun teh nyarita, mama teh weruh sadurunge winara. Geus ayeuna anjeun ulah loba komentar carita, ye ilmu ti mama. Lahir batin ku Syekh di piwarang ngentelkeun pejit, di piwarang prihatin, di piwarang sagala rupa naon ilmu ku anjeunna telah diamalkeun. Akhirna ku kituna seueur-seueurna ilmu. Ku seueurna eta ilmu Syekh Lukman jeung kutina perihatina Jaya Sakti. Ku seueurna ilmu eta Syekh Lukman jeung ku kaayanana perihatin Jaya Sakti. Dina hiji waktu Jaya Sakti dicipta ku Syekh Lukman aibreh teh jadi manuk bulu ti luarna. Jadi Jaya Sakti dicipta ku Syekh Lukman jadi manuk bulu ti luarna. Paladireun ieu Jaya Syekh Lukman teh ngagedogkeun salirana. Jaya Sakti teh aya rengkene dicipta dijieun manuk bulu ti luarna. Bari jeung bisa ngomong
eta manuk nu kacida lucuna nu kacida saene katamih disaeun ngomong. Eta si manuk anu bulu tiluarna anu meunang nyipta eta Syekh Lukman disimpen di hiji guha. Kacaritakeun jaya sakti anu ngarupa manuk, kacaritakeun nyaeta patih anu jadi manuk anu kacaritakeun eta si patih. Patih kalah urip. Lantaran ya si patih kalah urip teu bisa mulih ka nagara lamun can kapenak. Eta manuk mah anu bulu ti luarna mang bulan-bulan ngeungeun manuk akhirna jelog ka eta guha. Dongkap tah patih kalah urip teh ka eta guha. Teras nepangan ka hiji sepuh nyaeta jenengan Syekh Lukman. Teras anjeunna unjukan bari sedih tos mang bulan-bulan. Bari leungeus-leungeus ka Syekh Lukman. Yang atara sepuh coba atuh abdi tulungnya. Abdi teh nuju milari manuk anu bulu ti luarna parantos mang bilang bulan-bulan. Moal balik abdi ka nagara lamun can kapanggih jeung eta mah manuk kitu nyariosna di payunan Syekh Lukman. Akhirna ya Syekh Lukman ningali eta patih kalah urip leungeus-leungeus. Eta manehna remba hiji mata sasadu basana abdi moal mulih ka nagara yang lamun can kapanggih eta manuk mah bulu mati luarna. Yang moal waka balik ka nagara ieu abdi lamun can kapendak eta manuk bulu ti luarna. Teras eta manuk diayaan ku Syekh Lukman. Yang ai soal manuk mah gampang, insyaallah aya manuk anu bulu ti luarna. Lamun bener-bener anjeun hayang tah Syekh Lukman nyarita kitu teh atuh patih Lukman patih kalah urip buneuh anu taya hinggana. Dugi kang ngarasa asa jadi sumsum jadi balik, sumerat kana kulit sumarambah kana baya. Langit asa melengkung mah gamayang katon, kasuhun kalingga murda dicangreudkeun dina ujung rambut paratkan ati sanabari anu murni. Gunung Himalaya ageung ageungan manah anjeunna. Dugi kalabah anjeunna ngagubrageun maneh awakna di payunan Syekh Lukman bari teras ngagung-ngagungkeun mangrebu-rebu. Bade anjeunana masihkeun harta kakayaanana. Mun cara rebu teh mah 11.000, mun juta mah 11 juta. Yang eta manuk nu bulu ti luarna. Bade dipeser mah ku abdi. Cek babasaan hayang mobil nu model kumaha. Hayang gedong nu model kumaha jeung sabaraha hargana ka hayangna. Dijawab ku Syekh Lukman, ari ieu mah manuk yang teu kudu dibeli. Enteng tapi Syekh Lukman amanat. Teu kudu yang teu kudu dibeli. Asal dirawat we ku maneh jeung ditempatkeun dina tempat anu terhormat sakitu mama mah. Alhamdulillah enteng. Jadi basana Syekh Lukman yang mejang manuk teu kudu dibeli. Asal dirawat ku anjeun anu bener ditempatkeun dina tempat anu terhormat. Kitu tadi tah. Enteng amanat teh sakitu-kituna. Barang kitu ieu si manuk teras dicandak ka nagara ku eta patih kalah urip. Waduh, gidig nu meunus gidig jajamahakan. Umusna geus geus calalungkung eta si patih mah kalah urip bulu kiang na geus racun. Banget ku atodi. Waduh, gua yang paling jago. Gua yang paling menang.
gua yang paling nanti jadi raja gitu. Moal aya nu bisaeun saha nu rek ngalamanuk bunuh ti luarna lamun lain aing cek patih kalahur. Jadi timbul kasombongan, timbul katakaburan banget ku bunga. Aing bakal dikawinkeun ka Raden Ayu Lansari jeung aing bakal mah jadi raja. Saha deui nu bisa ngalamanuk lamun lain aing. Sakabeh masyarakat ditabeh goong kabuyutan. Eta hayat barang ngadengi goong Cindepura supaya ngaraksian kana eta manuk anu bulu ti luar. Atuh rahayat din guyuk sepincang nu bog-bog ngerogang buat semacam. Eta jelema anu daya hinggana jelas eta manuk anu kacida alusna. Pada aneh, pada ningali, pada bingung, pada pohara mang bingungkeun ka patih kalahurit bisa ngalaeta manuk anu bulu ti luar. Atuh si patih teh beuki sombong. Boga rasa manehanana teh ieu aing panggagahna. Leangan manuk moal aing bisa lamun lain manehna. Tah kitu basana eta si patih kalahur. Teras eta si manuk dibawa ka karaton karajaan, teras ku putri dipiwarang nembang eta si manuk. Bener sadere. Eta si manuk keur mah halus rupana. Nah, barang piwarang nembang tengah hariri. Dana tua qadna ki kadadri ajmala sagolat adipi hawaki mugola. Itu nembangnya ulah molongo ini homoran hartina iya pisunaunana mah kieu Duneng ganeng tengah bersir bulan purnama jadi buang hati aneh bede kabina-bina munte emut kana kodar tunang tos anak teh sasar. Aduh ilung nasib kasobar emutku nasib jeung kodar gitu tah takarak si Udin Cenghare. Eta si manuk teh nembang teras-terasan kabeh pada bingung mah pada aneh. Eta manuk teras ngaleh-leh ka putri ngalendotan aya ku aneh aya ku pitakpi aneh. Jadi eta si manuk teh make heureung ngaleh-leh jiga nu agel kanu gelis di paraban kunu gelis mung disenokan hayang dihuapan Pak. Aya aneh ieu si manuk hari penting eta si manuk teh ngahariri nyindiran kanu gelis ku sebab teh lila eta si patih kalahuri ngadedengekeun ieu si manuk bener ngaharirina teh pohara kalayan gegerehean kanu gelis nyindir bae eta manuk mah kanu gelis anu akhirna kumaha eta si patih kalahuri nagih kana janji gelis di mana akang geus meunang manuk dulu ti luarna kahiji akang kudu kawin jeung anjeun kaduana kudu jadi raja. Cing iraha atuh ieu teh rek numponan kana janji dan meureun akang teh baris dikawinkeun jeung anjeun dan Ayu Lansari kumaha cing anu akhirna jawabna eta nu geus tempo 2-3 dinten akhirna si putri nyieun siasat deui kala sadiri siasat kumaha
Ieu cek putri Patih Kalahuri meunang kawin jeung kaula. Ayeuna lamun bisa anjeun maehan ka ieu manuk. Lantaran meunang maneh ayeuna kudu dipaehan deui ku manuk. Tah lamun geus paeh ieu manuk kakalak anjeun laksana kawin ka kula. Waduh aya deui urusan ieu. Waduh cek Patih ngajak ngesang deui urusan ieu. Tadi acara nepi ka labah dinya kunaon ieu aya acara nepi ka dieu ayeuna. Cek Patih ieu kumaha ieu? Tah ayeuna ieu manuk cek putri ku kaula rek ditendon di luhur caringin gede. Bade ku parabot naon? Bade ku peso, bade jamparing, mangga teh teuing saha nu bisa maehan ieu manuk? Eta picarogieun kaula. Ulang ngajar cek Patih Kalahuri. Akhirna si Patih teh ambak pisan teh kira-kira putri ngayakeun saembara deui. Anu kaduana eta aneh. Aduh cilaka cek Patih Kalahuri. Hadas bulu kiang aing geus racun. Hadas kumis aing geus cokron. Cek tadi mah aing teh bakal dikawinkeun ka putri anu geulis jeung bakal jadi raja. Ayeuna ngayakeun saembara deui. Anu kadua kalina nyaeta aduh maehan ieu manuk teh kumaha kuduna? Nyaeta kumaha maehanana si manuk? Bisa diakeun pakakas rupa-rupa pakakas. Bade jamparing, bade bandung, bade naon bae, nu penting ieu manuk masal pae. Jamparing tumbak pikeun maehan eta manuk. Macam-macam ngan teu pangbabadan jeung pacul. Tapi teu aya sama sakali anu bisa maehan eta mah manuk. Waduh, rombongan ti belah wetan sama sekali. Mawa tumbak, mawa kampak, mawa sebuah rupa baliung cuk bohong, bandring tek-tek bulik sama sekali. Di rombongan belah kidul kitu keneh geus mawa palu, mawa sebuah rupa. Mawa panah jeung sabangsana najis eta manuk teu daekeun pae. Waduh ngarasa lelah, ngarasa bingung. Sakabeh jelema anu mikah hayang maehan kana eta manuk sebab bakal dikawinkeun ka anu geus. Teu kacaritakeun anu keur anu keur surak ambal-ambalan ngayakeun saembara maehan eta manuk. Kacaritakeun adina Jaya Sakti anu jadi manuk teh. Kacaritakeun adina Jaya Sakti. Pan ari Jaya Sakti mah jadi manuk, ieu kacaritakeun adina ieu. Nyaeta anu kasebut nyaeta Jaga Karaton. Anu kasebut Jaka Karaton. Kacaritakeun waraina Jaya Sakti anu kasebat mah eta Jaya Karaton dipilarang mulari ku ibuna kaseh pilari malanceuk anjeun. Kaseh ibu teh geus kangen ka dulur anjeun, ka lanceuk anjeun. Kamana dulur anjeun kakak anjeun teh ngaran Jaya Sakti parantos lami teu aya mulih. Cing pilari saha nu rek bela kanu jadi dulur lamun lain anjeun? Sumuhun cenah Bu, di mana kitu akang ayana? Tos mang tahun-tahun, geus lain bulan deui geus mang tahun-tahun teu aya mulih, teu aya balik. Bu, kudu kumaha atuh cenah ieu abdi? Tah didinya pala sadiri. Seolah-olah ieu teh Jaka Karaton anu diperih patih ku ibuna supaya milari lanceukna jenengan Jaya Sakti. Tah ayeuna mah kieu kasep. Yeuh awisan ti ibu, ieu kalung canak. Di mana aya hiji jalma anu lawuheun kana ieu kalung eta ulah dilawan ku anjeun.
eta teh pasti dulur anjeun. Tah ayeuna teh anjeun bawa ieu teh awisan ti ibu nyatana berupa kalung. Di mana aya jalma anu wauheun kana ieu kalung kasep ulah dilawan tetela eta teh dulur anjeun. Ya awisan ti ibu kalung. Di mana aya nu wauheun kana ieu kalung ulah dilawan kasep. Pasti eta teh dulur anjeun. Tah didinya jaka karaton Pak. Sumujud ka ibuna kana lahunan Bu abdi nyunkeun duana. Luga ieu mundur layang rana dening laga. Kitu tadi nongnengnang ka ditu mah. Tah didinya jaga karaton angkat turun gunung ulah gunung nete pasir ngeming jangkar. Anu maksudna jaka Lukman jaka keraton teu aya deui anu dipilari sajabat ti lanceukna. Nyaeta jaka keraton turun gunung ungah gunung akhirna nepi ka pertapaan Syekh Lukman. Barang nepi ka pertapaan Syekh Lukman nya anjeunna teh nyangan eta lawang jalan kumaha. Barang nepi ka Syekh Lukman nyaeta anjeunna naros-naroskeun di mana ayana ngaran Jaya Sakti. Yang sugan eyang mah geus legok tapak genteng kadek. Coba atuh abdi tulungan eyang. Sugan eyang temenak hiji jalmi jenengan Jaya Sakti. Kumaha saurna si eyang? Duh katuja. Bapa mah temenak saha-saha ditutupan we rahasia teh. Syekh Lukman tetap mempertahankan. Terang mama mah kangaran Jaya Sakti tah kitu ja. Duh mah coba atuh ye kuring ka mana nya minta tulung. Geus puluhan tahun ya dulur kuring teh Jaya Sakti teu aya muli. Teu aya beja, teu aya naon, teu aya surat sumawona. Anu ayeuna ieu Syekh Lukman tetep teu weleh manehna nyimutan bae kana rahasiana Jaya Sakti. Anu tos jadi manuk ngan ngomong kieu lamun hayang kapanggih jeung dulur anjeun teh kieu ja. Ye lamun ai hayang kapanggih mah jeung dulur anjeun. Ye bapa mere nya, mere cara, mere papatah. Ngan singurut ka mama ye. Anjeun ayeuna lamun hayang kapanggih jeung ngaran Jaya Sakti, tah ieu jamparing bawa. Bawa ieu jamparing. Tah ieu teh mama mere awisan ka maneh. Maneh ayeuna kudu ilu saembara. Di nagara Cindepura. Anjeun hayang nyaho eta di nagara Cindepura teh ayeuna keur majeuhna rame. Loba jalma nu hayang kanu geulis ka Aden Ayuh Wulan Sari kabeh jelema ngayakeun saembara. Den ayeuna maneh ilu saembara. Tah di nagara Cindepura teh ayeuna keur kumpul ja. Ku hayang kaeta nu geulis jenenganana Den Ayuh Wulan Sari. Ngan aya syaratna jang kudu bisa maehan manuk anu tilu warna. Saha-saha anu bisa maehan kana eta manuk anu bulu tilu warna. Tah eta jang. Geus wayahna maneh kudu ilu saembara. Tah ieu teh awisan ti bapa jamparing. Teras eta teh jaka karaton indit ka nagara Cindepura. Indit ka nagara Cindepura. Anu ayeuna ye teh jaka karaton ngiring masa embara.
sadaya jalmi teu aya anu bisa maehan ka eta manuk. Kabeh jalma pada geus bingung, pada leuseuh maehan kana eta manuk ku pakakas mangrupa-rupa pakakas. Jadi sakabeh jalma anu ngiring saembara parantos lelah teu bisa maehan kana eta manuk. Barang sumping ieu teh Jaka Keraton merek lir kadowong Wiswanu yawana pisan lawan ngadeuheus Jaka Keraton ngiring kana saembara daftar anu akhirna ieu Jaka Keraton ditonton ku seluruh manusia anu aya di dinya. Barang rapnya pengjamparing ieu Jaka Keraton majar menang-menang laraya tingira majar menang-menang laraya tinira satria tanang betara nongenang waduh Jaka Keraton mangindring teu ngarti aing kudu teu bisa maehan kana ieu manuk. Barang eta manuk teh dijamparing eta manuk jengkelek jadi jaya sakti. Barang dijamparing eta si manuk ai jelengkenek jadi majaya sakti. Bingung taya hinggana kabeh pada bingung. Gusti teu sangka ieu teh dulur aing nu ngarupa manuk. Teu sangka ceuk Jaka Keraton. Bener eyang. Lukman teu salah moal bisa kapanggih ieu kula lamun teu ngiring saembara. Barang jaya sakti ningali ka Jaka Keraton. Ningali kalung Jaka Keraton nubruk jaya sakti ka Jaka Keraton. Kulantaran banget kana ieu kalung sebab geus dibere wasiat ku ibuna Jaya Sakti di mana aya hiji budak make kalung ieu teh pasti dulur anjeun. Jaka Keraton kitu keneh kaset anjeun ieu kalung pake di mana aya nu tengeteun kana ieu kalung pasti dulur anjeun. Atuh mani silih rangkul mani eueur mani bingung kabeh jalma ningali Jaka Keraton jeung Jaya Sakti. Teras akhirna kaputusan eta putri di Keraton ku Jaya Sakti kieu dina hiji waktos Jaya Sakti tengah wengi kalengitan istrina Ulansari. Kulantaran geus jadi kaputusan ieu teh Ulansari anu maksudna rek ditikahkeun ka Jaya Sakti. Tah alhamdulillah patepung bayu tapel adam titis tulis ti Gusti Nu Maha Suci. Barang sanesna dikawin ku Jaya Sakti nya ieu teh nu geulis geudig glingit lengkah perak gepatna menising kertip. Dina hiji waktos Jaya Sakti tengah wengi aneh Masya Allah kalengitan eta istrina nyaeta jenengan Ulansari. Geger sakabehna sakabeh para patih pada bingung ieu Ulansari ilang tampakrana. Si horeng ieu si istri anu geulis Ulansari dipaling Upati anu jenengan Jagal Jaya. Jareng anu geulis teh anu nuju papanganten leungit ilang tampakrana si horeng aya nu maling. Anu malingna eta patih jenenganana Majagal Jaya. Jaya Sakti kena kusirpan Jagal Jaya. Tibra sarena nepi kalebah kalengitan istrina. Tah maka kusabab kitu pala sadere kulantaran anu akhirna disilidik-silidik jelas eta patih Jagal Jaya anu ngarebut eta si
anu ayeuna mah oko begal pati sil rebut perang hebat-hebatan. Jagal Jaya jeung Jagal Sakti di mega mana di lautan mana weduk parung Cigunewa Cikangkengan Sera Cimane tanyakan Beraja Musti Taji Melela Betara Karang ilmu banyu Pancasona Betara Sangsang sapu angin cum sapu inyuk sapu pare terus dikaluar-luarkeun Jaya Sakti perang jeung Jagal Jaya. Barang eta teh perang taning Jagal Jaya jeung Jagal Jaya jeung Jaya Sakti. Saur eta raina engkang leuwih hade mundur keun bae abdi anu mayunan Jaka Karaton. Cek Raden Jaya Karaton kang mundur teu aya pitandingeunana Jagal Jaya angin Jaka Karaton ye Jaka Karaton pitandingeunana. Barang anu akhirna Jaka Karaton maju kana lapangan perang ngahareupan Jagal Jaya akhirna putri beunang deui kulantaran kagagalana Jaka Karaton. Jagal Jaya teu kuat manehanana lantaran masih keneh kurang tina ilmu panemuna. Kulantaran anjeunna lelah ngalawan Jaka Karaton pala saderek Jagal Jaya anu akhirna lelah beunang deui tanu geulis. Tah anu akhirna ieu si Jaya Sakti rakana kasep Akang Bunga anu taya hinggana bener sagala rupa ge lamun lain jeung dulur aya we pangaruh masing-masing boga pangaruh masing-masing boga pangabisa sanajan akang nu pangheulana lahir ka dunya jang aya we da manusia mah teu sampurna sifat kakurangan manusia tapi anjeun sanajan kaluar sapaneurieun ti akang tapi anjeun unggul bener dina labah ngalawan peperangan anu sanes akang teh meunang tapi dina labah ngalawan Jagal Jaya akang teh eleh tapi anjeun anu bisa ngebela bisa ngelehkeun ka Jagal Jaya anu akhirna timbal balikna ieu ti lanceukna masrah ke nagara sabelah. Eta nagara sabelah teh dihadiahkeun ka raina Jaka Karaton. Nagara anu sabelah dipasrahkeun ka raina kulantaran katarima ditulungan ku nu jadi dulur dipasrahkeun ka raina Jaka Karaton. Taras ibu naga dicandak didinya kumpul atuh ibu naga dicandak kasep dedeh teuing urang teh bisa patepung lawung bisa salamet ku ayana pitulung tinu kawasa dibawa ke negara Cindepura tah salamet anu alhamdulillah ku ayana jujurna Jaya Sakti kulantaran ilmuna manfaat naon rupana sehat tun jadi guru teh dipake nasehat tun jadi indung wasiat teh dipake tah nu metak para pamuda saha bae di mana bae ayana desing hade ka indung kudu nurut ka bapak sumawona sangkan urang boga ilmu anu manfaat sangkan urang di perjalanan disalametkeun ku Allah nu metak koma ulah sok baha ka indung bapak dah sing kahade pala hadirin ieu hiji riwayat anu mudah-mudahan jadi pamatri kasadayana mudah-mudahan jadi contoh mudah-mudahan jadi sri tuladan maka ku sebab itu kirang langkungna mugi ageng ngamaklum dina sagala rupa kapiranganana boh dina dangdingna tah ieu teh Jaya Sakti teh kumaha tingkah polahna pangna nepi kalabah meunang peperanganana pangna nepi kalabah manfaat ilmuna sok sering hudang tipe sok daek ngentelkeun pejit ai urang sok daek ngentelkeun pejit coba urang mah beuteung kudu segede bakul bae tadaharan naon diasupkeun sagala diasup-asupkeun
Ari Jaya Sakti mah jeung Jaka Karaton nurut ka indung bapa, nurut kan jadi guru, asal tipe tinggal maca sholawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Jaya Sakti teh sabadana tepan tahajud teh we maca sholawat. Ilmuna atuh anu menang teh Eyang Lukman. Dina bagian ilmu nahu pertama-tama ngaji amil terus kana jurumiyah saraf alfiah imriti mulhaq usmuni Fathul Jalil Mugni Labid Syekh Khalid Sujur Kaprawi Mutamimah Kawakib. Ieu ilmu nahu kabeh dihaji. Dina bagian alatna pertama-tama ngaji mantek munadzarah bayan istiarah bade Johar Maknun Ishaq Goji Seramantek Sulamul Munadzarah Talhis diaji ku Jaya Sakti. Teras dina bagian tafsirna lain hiji kitab tafsir. Pertama-tama tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi Baidawi, Tantawi, tafsir Khazin, tafsir Jamal, Madroki Tanjir, Hanafi Kaisir, tafsir. Mun urang botak mun ngaji eta. Terus bagian ilmu tasawufna pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah. Terus Minhajul Abidin, Hikam Wasiatul Mustafa, Ihya Ulumuddin, Tambihul Muqtarin, Tambihul Ghafilin, Syarah Ihya Al-Ibtihab, Nasai Diniyah, Nasail Ibad, Hidayatus Salikin, Salamut Taufik Tasawuf. Itu laju bagian usul. Pertama-tama kitab Waraqat Jam'u Jawami Mugni Muhtad Umul Barohin Tijan Samsiah Johar Tauhid Itkan Fatawiyah Hadisiyah usul tak bisa modal mun urang. Terus bagian hadisnya oge diaji pertama-tama kitab Daqaiq. Terus kaduana Zurwatun Nasihin, Zurwatul Waizin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajrus Shoreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Fajar Islam, Uspuri, Majalis Sisaniyah, Johar Tauhid, Badru Munir, Durus Saman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kumal. Hadis tak? Coba mun Kang Aceh bisa botak aja. Terus bagian fikihnya diaji deui atuh ku Jaya Sakti mah. Ku Jaka Karaton sebab eta mah bener-bener masantren teh pangna manfaat ilmuna. Pertama-tama bagian fikih ngaji Sarasitin. Kitab Sarasi. Kadua Nariad Takrib Fatul Muin Toseh Bajuri Kifayatul Ahyar Ikna Ujrimi Ikna Fatul Wahab Ujrimi Fatul Wahab Jawajir Bapadol Mihayatu Zen Mihayatu Ibnu Asir Minhajit Tolibin I'anatu Tolibin Al-Tufah Umdatus Salik Majmu'ul Butun Fatul Jawaj Busrol Karib Sipatus Saja Sulamun Adat Durul Mansur Asbah Wanadair Kastolani Mahali Matori mencret mun urang Aratal badunya wa intola umruh wa nala minadunya sururon wa an'ama kamanin mana bunya nahu pa aku mahu falamas tawamakot banahu tahadam Cudin ngerbek itu para saudara Jaya Sakti mah puji prihatin ilmu naon diamalkeun tah anu akhirna tiap-tiap manusia nu sabar nu tawakal ka Allah teh pasti menang pertolongan ti Allah. Danatil qadina kekal badri ajmala niar we bari ngabubungah bojona tanu geulis fagolat
wadipil hawakimulolila neng ngening tengah gelingsir bulan purnama jadi buah hati alami dede kabina-bina muntemut kana kodar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar ngan ngarwe kitu sok muruk mitutur we jaya sakti makapun bojo teh gelis di mana geus dugi kanggon sarekoma naon rupa pangabutuh ulah sok dicaritakeun kumaha kewe isuk naon sababna sebab aing ngon sare mah temongkeun kabungahan jeung singget babacaan di mana rek sare naon sababna lamun numutkeun kana dawuhan Rasul mah tingkah pola Rasulullah mah jeung Siti Aisyah memeh sare teh Gusti jeung di mana lebet kanggon sare teh uluk salam urang mah di mana hore Rasulullah ka Siti Aisyah nganasehat kieu memeh sare geus memeh sare kudu ngalakonan heula nu 4 perkara naon hiji-hijina kahiji kudu hatam Quran heula sahatam kaduana anjeun kudu menta ridho heula ka sakabeh muslimin katiluna anjeun kudu menta syafaat heula ka nabi-nabi nu saheula ti kaula jeung ka kaula kaopatna anjeun kudu munggah haji heula jeung umroh ka tarak sare eta Siti Aisyah barang nguping bingung taya hinggana kumaha ngalakonana memeh sare kahiji kudu hatam Quran heula sahataman kaduana kudu menta ridho ka sakabeh muslimin katiluna kudu menta syafaat heula ka nabi-nabi anu pangpayuna sareng ka Gusti Rasul kaopatna kudu munggah haji heula jeung umroh Gusti jadi panutan kedah kumaha atuh ngalakonanana memeh sare anu sakitu abotna dijawab ku Rasulullah sambil gumujeng Aisyah atuh maca surat Ikhlas we maneh 3 kali nu kahiji tah sarua eta pahala ganjaranana teh jeung hatam Quran sahataman aya urusan nikah yang dipikarido ku sakabeh muslimin maneh maca istighfar ka sakabeh muslimin tangtu ridho ka anjeun dupi anu katiluna lamun nabi lamun maneh hayang disapaatan maca sholawat we kadangan sholawat muhtar mata anu sok diearkeun anu sok dikupingkeun uki balap mah dipamancar Agustina melalui udara geuning sok ka kuping dikumanangkeun komo eta mah sholawat muhtar ajana sholawat insyaallah nyapaatan anu kaopatna urusan munggah haji jeung umroh maca tasbih we maneh 3 kali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali insyaallah tah sing rajin maca sholawat ka karak sare ulah ieu mah ai nek sare nyacahkeun duit nyacahkeun dagang menang sabaraha tah ieu heuh tadina mah leutik durak-dak pepa nah nu meta koma titip lamun geus asup kanggon sare mah ulah sok ngobrol pan bingung-bingung nah dulur lamun geus pase adingon hees mah hadas ti beurang aya maksud geus peutik parasea yo nepi kana bitis-bitis nah kumaha lamun geus pasea atuh pan lalakina heesna ngetem morengkel ka belah kula
lalaki lagi ngetem kabelah kulon laju awewena morengkel ngetem deui kabelah wetan. Saya lamun geus pindah satamplas kitu barabe dinta. Coba leung ai awewe mah bisa ngabebenyokeunana marene anu leutik bari jeung koreng-koreng ge huluna. Ieu lalakina ieu morengkel eueuh cekeleun. Ai kahayang teu bisa ditolak, ai ngomong emung tinggal cokorna jajak we ka pamajikan. Nah ieu ngomong emung kahayang teu bisa ditolak sukuna terus we TTJ. Pamajikanana bingung ieu salaki keukeuh nyejekan bae ngomong henteu kieu henteu kahayangna naon anu akhirna kabade aya kahayangna nungtungna mah dihantam ku sikuna ku pamajikanana engke atuh budak can molor geblug gebeunang irungna watu curing ha lalakina ulang ngajar senyiku ka aing lajuna makeheul meureun salakina teh poleset dua turun tina tempat sare. Nah beuki jauh satamplasna mani nyeri cenah irung aing beunang los teuing da manehna nyejekan geus aing molor dihanap sabodo teuing da geus tua bangka ieu. Nah tah nu metak lalaki kajeun teuing riweuh pasea aing ninggalkeun ngon hees mah koma ulah pan lamun geus turun ka handap kitu kapahung tah bener teh leung awewena lamun ngarti nuturkeun ka handap lamun henteu nah pan kapahung rek hayat deui gableg ka era apa lungtungna mah teu bisa molor nepi ka isuk ngadu batuk we teureun nu metak ka sakabeh panganten anu alanyar keneh koma ulah sok ngobrol ka urang Karawang ka urang Bekasi ka urang Jakarta sa Jakarta di mana pangantennya gelis kasep ulah sok ngobrol di Ngonsa tah ka urang Tangerang deui tah ka urang Bekasi ka urang Karawang ka urang Bogor ka Tangerang sa Tangerang ka Cileungsi kabeh tah panganten-panganten anyar bejaan ulah sok ngobrol di Ngonsa sare bisi kapahung gitu tah para hadirin ieu teh dan Ayu Wulan Sari teh panganten anyar jeung Jaya Sakti gitu tah mudah-mudahan we tumempel ka urang nyebu tah ieu teh riwayat Jaya Sakti jeung dan Ayu Wulan Sari muga-muga sing jadi contoh ka sadayana sing jadi contoh ka para panganten anu enggal anu mudah-mudahan jadi pamatri mudah-mudahan di dalam rumah tangga teh sareuneuh saigel kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga atuh lamun kacai cing sing daek mararani lamun kadarat mudah-mudahan sing daek sarolat kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga sabobot sabihanean sacangreut page sagolek pangkeng tah anu mudah-mudahan bala hadirin ku ayana ieu riwayat Jaya Sakti kalayan Raden Wulan Sari anu mudah-mudahan jadi pamatri ka urang sarerea tah mudah-mudahan ieu doa ku Allah Subhanahu wa taala dikabul. Allahumma inna nas'aluka alaina salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najina wa fa'inda sab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.